seperti Waisul Qarni, majdub di dunia demi ke akhirat. Waisul Qarni tak cicing dina sela-sela batu teh kereset ribu salat tina halapeun tangkal korma, inget-inget di surga. Kumaha eta lilir teh cenah di akhirat. Waisul Qarni mah aya nu sing koceak sing darengek malaikat naon eta malaikat cenah keur dihisab eta teh ari uing irah maut aing inget-inget di masar ieu teh tuh tidinya Allah sedoi inget-inget di surga. Waisul Qarni di surga ge can pati inget didinya teh aya majdub keneh boba widadari boba daharun di surga. Cek malaikat geura ka surga maneh mungun tah ka surga teh kunaon rarujit cenah tuh eta teh sadar buat rarujit da salian Allah mah kotor atuh da urang mah atoh barang jeung widadari teh bener ari nu majdub mah da Allah hakikatna kotor. Rarujit nyebutna rarujit tah dia mau si orang majdubin mah di surga nate khusus mawatinul kasih tempat ningali Allah di surga teh mawatinul kasih per tadi darinya cicingna majdubin mah ari urang mapan ngeunah di surga oge bidadari daharun imah wah gedong sigrong tina jabarjud yakut tuh atoh komo nu tina neraka mah cenah naruha keneh ge di sisi jahanam geus nyegrek balas ngeunah. Ari majdubin mah dina surga teh rujit mung cenah rareged aing rujit lah. Tak batur mah di dunia teh teu betah. Jadi ngarep-ngarep balik ka ditu mentak aya malakal maut arek nyabut nyawa teh aduh atoh asarek dijemput ku mobil rek balik santri atoh tuh bapak aing geus ngajemput datang atoh mah ari urang mah mung ceurik bisa jeung dunia teh da di akhirat sieun ka neraka. Di dunia teh betah matak jalma anu ngeunah di dunia mah jelas jalma anu henteu boga bagian hirup di akhirat. Matak aya keterangan ad-dunya maluman la malalah. Dunia hartana jalma nu teu boga harta engke di akhirat, nu palakir di akhirat mah pa enggak boga dunia teh. Naon ceuk ahli Allah mah dunia kudu ku salat 2 rakaat ge harga dunia mah eleh.